Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, wilujeng patpang sareng Muhammad Ahmad Firdaus Putra dina acara Wata Bogor. Wata anu baris kapidangkeun nyaeta korban longsor di Desa Tinjalaya Ciadeui di tenda. Pemirsa, puluhan murid sekolah di perkebunan di Wata Desa Tinjalaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, nu dina tanggal 8 Februari 2018 keuna kaureup masih kena diada di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sakola asal sabab sieun longsor deui. Pupuhu Pos Koordinasi Bersama Mitigasi Informasi jeung Bantuan Musibah Pasir Jambu Cileudeuh yang Cabuli Asep Taulan netelakeun aya 242 budak sakolah dasar nepi ka sakolah menengah pertama SMP anu jadi korban longsor. 46 orang diantaranya nyaeta murid SDN Dewata dan sakolahna deket jeung tempat longsor. Manehna ayeuna diaja di tenda darurat khusus pikeun kelas genep anu ahad ieu bakal nyangharupan ujian nasional. Kisaprak 2 minggu katukang maranehna cicing jeung diaja di 5 kepala sekolah SDN Cisanggae. Pemirsa, mun sakitu nu kapihatur wilujeng patepang sateuy dina Wata nu bakal berangkat. Amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.